balong saat usaha yung ulahan na ngecokan cai itu pupuk berak sorangan nih penasaran aing ditempo kahanap cai lah yang wah bener iya ayang sorangan lima cai manina gulak kabalong si eye iya pasti ulah si eye ini cai dicocokkan kuai awas rasakan dia balong cocokkan kuai di harusnya ya antap parah balong saat sih dicocokkan di rumah tempok hanap lah nening ulah enak sorangan sia balong gede sorangan urang beak kaina lauk nepi ka ting kerbek sia saat dewa kok belum tet aing panggih ngecokanana oh no dah kepali cai na berarti air cokan air cokan ya usaha nunggu air dikincip teman panggih paling bedong udah iya cai sakarege bieu balong geus eueuh deui bari jeung awas ku aing lamun katempo ku aing dicocokan deui awas ya ku aing jeung ieu mani barabe leungeun ieu pegal awas ku aing rasakeun sih aduh aing mah geus kan awas ya ku aing cocokan deui ku aing awas ya panggih sih ya itu kehen ku aing awas ya awas ya balik kenal tak di belah kaler selain garawak gorowok mau asih eye mah gitu awas ku aing jangan dipapangih ku aing awas bedog kurang si aing naho mah tuh bedog kurang hayang ngacan bedog kurang hayang ngacan bedog kurang hayang ngajaran bedog kurang iya ya heula mane aing mau aya tampak hayang ngasan tampak aing aing nu nyocokan cai ya kurang tadi kurang butuh cai kurang sarua butuh samanya butuh cai butuh sarua aing mana make naon eta kampak aing bedog ya heula bedog buatan mana eta teuing buatan mana geus poek bedog urang mah eueuh geus poek pokona mah setrot apa mah sabaraha duit eta bedog iya 350.000 ya nu urang sabaraha eta 250.000 aing mana sebenarnya butuh naon mana datang ka dieu teh ari urang make heula sabab nempo bedog aing butuh bedog heulaanan aing mah butuh bedog lain butuh cai mah keun heulaanan nempo bedog ka bisa urang urang butuh kampak ayeuna kieu kumaha maneh lamun maneh butuh kampak urang butuh bedog maneh juang tukeun tah maneh urusan cai mah ayeuna mah keun urusan cai mah meunang diatur ngan harga eta bedog 300 urang kampak 250 berarti maneh kudu mah 50 ka urang
Karena bedog ieu. Jadi engke mun urang mikeun duit 50 Berarti bedog ieu ka maneh? ka urang. Pak ka urang. Oh, oke, ini mah kira lah. Lila na urang butuh bedog. Keun masalah sai malah tinggalkeun. Paingan cek bahasa kolot ingat sai teh alah batan seuneu panasna. Kapal bahdi ayeuna. Jadi orang kudu bisa mengendalikan diri sebab dia mah sarana ge pada butuh. Tah Eta kan ayeuna mah dina waktu ayeuna urang butuh kapak. indah urangnya butuh bedog. Dia lah 50. Ya. Dia eta dia. Dia. Jeung atuh sing calagernya. Urang rusuh ya. Saya kena balong orang saat malah kan.